Mana yang ngelamat, Mak? Nah, oke guys. Kita malam ini makan durian ya. Plus mau mendengarkan cerita Mak Astip yang dulu katanya pernah mengalami Maya mama pelaku sejarah merenya nyaksian. Ya, Maknya tengantik make sejarah urang. tingantik kok mama nelo tingantik maca. Coba harita mah jadi nan ngaranna satpam nan. Jadi hansip Hansip desa. terus nah, urang kulantaran barang dari urang Payah. payah lompat ke Jakarta. Datang ke Jakarta goyang bae. Nah, nu goyang mak. Iya negara. Nah, kulantaran hartina jag penting iya diduri rapat PKI. Jadi sukna orang mau ke Madiah rapat. Rapat. Nah, jadi sukna di Jambatan 5. Nah, rapat PKI. Jadi sukna orang mau ke Madiah. Nah, terus itu tutur-tutur baik kaum balata. Laju kumaboa terjadi tidak lipahan. Poenan eta. Nah, adanya ada putihnya tak. Kemis mun teu Sabtu. Nya kitu beta mah. Urang poho deui nangetkeun eta mah. Tidak lipahan. Mae di mana teh posisina? Urang di Gang Songse. Gang Songse. Di mana Gang Songse? Balik Jembatan 5 timur. Urang ieu nyang keresikeun poek. Peh lampu teh kumaha tadi? Nya ieu poek. Ka urang macan lampu be. Jakarta tuh kok ngan lampu. Ngeun poek harita eta. Geus kitu. Nya geus kitu. Nanggung ieu. Nyetelkeun orang Kira-kira di jam baraha eta poe? kira-kira di jam 8 sampai jam 8. Doangna kaisu. Nah, geus kitu tanya. Nah, iki pianan ieu. Nah, urang teu ngarti lah nah. Isuk-isuk halaliu. Jenderal Padipaehan, Jenderal Ahmad Yani, dia supun Gerbang Buaya, Jenderal Panggabean, dibawa ke itu dibunuh deh. Anu tukang kitu nah dina bagian heubeul maaran tentara eta Cakrabirawa. Lain kitu tah Cakrabirawa eta anu ditugaskeunna Kolonel Untung. Itu tah mah. Terus kitu tah urang simbae ieu kumaha ya. Ayo balik teu boga ongkos tah. Deui. Sihon. Tah ali buta. Ieu horeng eta jelema lolobana PKI. Tah. Ieu kakak ieu lain kontrakan ieu mah orok Khairudin, urang di dieu penting. Eta tukang kerupuk. Urang mesti nyaho. Aya nu doang kieu, naon tah? Doang mantu pikiranna. Asal tak deuna aya senjata aya jadi PKI eta. Tak betul. Aku butuh tukang kerupukana gila. Sabatkeun kana teu. Kusaha eta? Ma, Kusaha disawatkeun kan teu? ku tentara. Oh, ku tentara. Nya. Dina baraga teh tentarana be. Nu aleuy kitu lah. Ayo sieun kikiranan yo. Nah, eta kitu. Nya ho jodong mancung. Panti nyar eta meureun. Gila. Awas kana. Gila. Kan berupana saya teh. Berupa doang mancung gitu. Mancung eta kelapa. Tak eta jiwa senjata takal pantogkeun. Balangkeun. Nya kana mobil. Nah, mun anu kiwari jeta ticanya ho arana. Naon eta nu kigituan nu kikian lah nya. Nah, Lain alat untuk pendeteksi bom mah. Lain. Duka urang teu bisa ngalukuh. Laju eta posisi Mak Astip kumaha lah menang dahar eta harita manggih dahar. Teu dahar teu naon balik. Balik kumaha? Balik kana kareta ke Tanah Abang lempang. Atuh ti Jembatan 5 lempang ka Tanah Abang menjer teu jauh. Baraha jam? Rame tapi eta Jakarta eta harita. Beuh, gento. Eta urang nu
Itu asup PKG kalalabur sarariun. Itu masing-masing kampung. Jakarta terus. Adanya beda eta lah. Kebong buaya dibawa ka ditu eta jenderal-jenderal anu 7. Gitu ya mah. Yur hagalali di ora. Sawan sih namanya haritanya masifnya. Nya teu inget hartina barang dahar gitu. Jadi eta keur di Jakarta eta puting rapat gitu ngorombol aja lama lobanya. Masukna lelempangan, poek. Apa teu kada leuh kumaha? Jelema cara ricing, jangan keluar kan ge. Oh eta pas malam eta dipoekan lampu eta. Aya nu ngomong gitu aya. Aya. Jangan keluar, di dalam rumah aja gitu. Oh gitu lah. Itu kan ieu wajar sieun ya. Gitu. Atuh rucang kiranya. Wah, coba bae urang lelempangan sih. Eta masih di Jakarta keur gawean eta harita menang pagawean. Bagawe di bangunan. Oh. Dan Haritanya. aya pagawe sok mau kiwari dan aja. Aya gaya pabrik biskuit segala nu tapi itu diurus ku pemerintah. Jadi sadaekna mere duitna. Ai kuari mah didukung ku pemerintah. Tidinya balik Mas Tib ka lembur naik kareta. Iya. Di kareta neuleurusun teu. Henteu. Datang ka imah kumaha? Atuh ditangkai mah bali dengan ngadengekeun berita radio. Oh. Gitu. Bahwa bener eta malam etanya. Radio di Cawang, jarang anu boga. Tapi di lembur mah di menes kejadian naon eta harita teh PKI-PKI-an etanya. Atuh sari ge. Eueuh. Bieuna mah disiaran ku kami. Tah. Kan ieu kalau balik ke urang. Ieu dirang. Ieu biasa tah. Udah disebutkeun ngaran eta bae. Tah nyin jalannya aya guru. Jadi eta. Pentolan eta ge nya. Muka bayang kumaha asip eta, tapi masih neuleuh budak eta rombongan Muhammadiyah jeung PKI teh mau golok gitu henteu. Henteu. Oh henteu. Ya, jadi gitu rapat penting ieu. Terus PKI lambang nang kieu. Heeh. Jadi sukna lambang Muhammadiyah. Tuh. Oke. Itu tur-tur. Geus urang eta anu boga jasa di pemerintah mungguhing. Di duluan di dia kan orang Muhammadiyah. Oh. Gitu. Mana orang Muhammadiyah? Ya. Hei, orang eno mah we. Sebut deh. Ngan sana. Heeh. Pikiran mah eta mah. Nu berjasa eta. Muhammadiyah. Muhammadiyah. Harita kerjaman PKI mah. Iya. Itu rapat Muhammadiyah kayaknya. Iya. Nah, ieu diurang ke haliu-haliunya. Arja eta orok bangong. Tukang seureuh kan jadi camat bisa naon. Di ditu. Camat mana nya? Wadahna nya. Camat Jiput Niput. yang bisa nyendem ieu segala nanaon kitu. Tukang seureuh. Geus urang eta nanti darah apa sama orang itu. Masih umur 80 aya. Eta Jepang seberapa? Can merdeka berarti enggeusnya. Can Jepang be lahir urang. Oh. Sabtu cek indung. Oke, Mak. Jadinya Mak gede sekolah SR teh nya. Itu biasalah sampai jadi hansip, Mak, sampai ke Jakarta. Ukuran anak ya sekolah. Oh. Jakwari kita nyampe. Nyampe. Oh, ya bisik aing betul nyampe. Aku sampai, kamu sampai. Kuarima. Tuh. Tak tenepi kieu. Oh, emaknya harita lah. Kue sekolah. Daftar di nanggungnya. Weh cek jenat biru awing. Keluarnya tuh menang. Cek jenat bapak. Urang kajami bae kana guru Mardai baraya urang. Kadi itu kami kajami lempang.
coba nula. Alah, setik aja. Asap serunya. Oh, bener. Kelar. Pernah